Cek Mai, Mang Sugi, coba disortiran deui pilih aya nu kalangkung. Mohon Pak Harun. Saleresna ieu mah kamar ge tos disortir. Tah ieu ku abi tos diserat. Oh, Tapi tos sawias lah, sok ayeuna disortir deui weh. Mang Ugi, eta punten bal nu eta nya urang sortir deui weh. Nu itu tuh. Nu mana nu ieu? Mohon mohon. sortir deui weh. Mohon. oh punten Mang Sugi itu nu pali ditu tuh. Karung anu bade ka Majalengka, punten bilih ke kantun. Oh, mohon mangga Pak. Disiapkeun ayeuna. Mohon mangga Pak. Sampurasun. Rampes. Geuning Mang Mitra nyandak naon, Mang? Mohon ieu teh aya anggoan layak pake ti wargi-wargi Dabar. Mugi tiasa kaanggo. Oh, nuhun hatur nuhun pisan Mang Mitra tangtos ka angge. Mang Sugi punten di sortir heula. Oh, mohon Pak. Punten eta karung nu ka Majalengka. Di kana mobilkeun heula bilih engke ka kantun. Oh, mohon Pak. Saurna Mang Mitra bade sakantenan ngiring ka Majalengka nya. Leres cemai kaleresan di Majalengka dinten ieu teh aya pengobatan gratis. Oh. Punten Mang Sugi eta disortir heula sakantenan engke langsung karung hijina deui dicanda kana mobilkeun bilih ka kantun. Mohon Pak. Nembe bade ieu. Aduh, Mang Sugih meni rajin kitu, bade dibantosan, Mang. Teu kedah Mang Mitra, ieu mah tos tanggal luar abdi. Oh, Pak Harun, Mang Mitra. Iya ya loket geuning. Nya dompet saha nya eta? Sing ka dieu Pak Sugi urang tinggal. Geuning aya suratan. Cobi Mang Mitra nyanggakeun. Shalom kahutur dulur abdi anu pangheulana mendakan ieu dompet. Sing saha bae. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Ginulur karahayuan. Ngalangkungan ieu serat sejak nyanggakeun pangbaktos mangrupi persembahan syukur. Anu jumlahna Rp500.000. Mugia mangpaat. Tetep tigin ngiring Gusti. Gusti Yesus ngaberkahan. Salam pangbaktos Badega Gusti. Tah, eta mah milik Mang Sugih 500.000 teh. Pasikeun, Pak Harun. Tapi Urang cumponan kahoyong Badega Gusti. Saur paripau Sunda mah Mang Sugih teh ngalak teri kengeng japu. Hartosna kumargi anjeunna rajin kengeng hal anu langkung sae deui. Saur pangandika Gusti, kajalmi sapertos urang dipapari nugraha nu luar biasa. Gusti Yesus parantos sumping ka ieu dunya kangge sakumna umat manusia. Urang kengeng nugraha kasalametan di lebet Gusti Yesus Kristus. Dinten ieu pasugih kengeng berkat, urang kengeng berkah nu langkung ageng nyaeta kasalametan di lebet Gusti Yesus Kristus. Amin.